lain berat kosim kaya banyak bener kadi dinya tapi janji ya mau ngambek nanya nawan heula anya da mana masuk pika pusingeun kok nanya nawan heula janji heula mau ngambek moal aing mau ngambek sok aing janji tah naon eta penasaran kosim gambar topi hayam nu di dinya jenisnya hayam naon sih eta anjir pertanyaan lo penting sih iya gitu iya teh kos jenis hayam pelung ya dalamun misalkan iya hayam kate leutik teuing kos teu mantes nya moal saimbang anjir jeung tangkalna di dieu terus lamun misalkan iya hayam camani warnana hideung kabeh ngageblek kurang mantes hayam pelung kos eta jalu atau bikang berat kiraku maneh kos teu bisa ngambedakeun jalu jeung bikang ya hayam jalu mah katingali ieuna aya jaweran tah ya kan jaweran kan perbedaan jelema jeung hayam teh kitu nya lamun dina hayaman nu jaweran teh jalukna jadi ya pertanyaan kosim berat tapi kunaonnya hayam atau bukan leungeun beuki ngajauhan aja dia pertanyaan ampun teh janji didinya mah ngambek moal kulantaran eta teh unggas kos hayam teh sejenis unggas ya unggas jadi jangan lain leungeunnan gitu tapi cek kosim mah lain berat kada bikang teh bukan susu nah bukan susu kumaha ieu teh pikiran we ku didinya meureun didinya geus dewasa bogaeun susu jaluna tapi nya euy si kosim anjing pamikiran nepieun ka dieu nya kepikiran ku aing teu meureunan dianggurkeun meureunan paham yeun anjing aya wae dikotok di kejuan Brad, ari didinya meuli susu jang budak sok di mana, Brad? Biasa di supermarket orang mah. Di warung mah marahan. Didinya beli susu budak sok di mana? Puguh aceng mah kapok, Brad. Mau usah di supermarket gitu mah. Nya, Brad. Garilis. Ngan teu ramah pelayanna. Teu ramah kumaha ieu teh? Di supermarket mana-mana ge anjir ramah pelayan mah. Da atoh dibelian ku urang jeung prosedur teh ditu na ti dunungana nya kudu ramah di belah mana di dinya supermarketna anu biasa Brad kan kapok embung deui kamari jaga pas meuli susu eta cenah Pak tunggu setruknya dulu pan ngadungakeun teu bener eta teh Brad nying saroceng dia terus ngacaprak deui wae ieu ampun teh lain setruk ya lain teh saroceng lain setruk anjir setruk bukti pembayaran maksudna parah aja si saroceng ya nah isi lain anjir ampun teh kata rempag ya sirah saroceng wah kegiatannya kosnya besok ya ayo Brad ngusipna tapi ek di mana? Didinya we anjir di walungan. Ayo, kosim ada soal ngusip mah pasrahkeun ka kosim Brad ahlina ieu ngusip mah. Ahlina anjir. Waduh anjir sakitu sok dibagong wae ge. Da percaya. Ayeuna mah kosim geus boga eupan jitu Brad. Pan jitu kumaha teh? Pokona kosim mah sakali setrek sekaligus menang 5 tah laukna. Cing kumaha anjir eta bisa menang 5 kitu. Piraku sih teh menang 5. Kakayalna 5. Nah henteu Brad. Anggar hiji usupna mah. Tapi sekali setrek menang 5. Kumaha eta anjir carana eta bisa kitu. Pan kosima Pak Brad bakat ku alus jadi si lauk teh yo nu lauk mimiti ngakan dipodoakeun
si podona teh da upan halus atuh dihakan deui ku lauk luka dua. Geus kitu dipodokeun deui terus mapain tapi kalima tah. Jadi sekali ngangkatnya menang 5 ngajajar. Caprakna sieun ampun teh. Banget sih urung anjir. Di mana sih teh eupan naon anjir? Pan eupan teh meureunnan eupan teh eupan geleng teh meureun teh beye sih teh. Piraku dipodolkeun anjir aya deui eta. Ku si kinangka pan teu as. Nya cek aing ge anjing beki parah rempag si Kosim ieu ampun teh. Sia teh lauk naon nu beki si kinangka isia? Piomongeun si Kosim ieu. Aya wae ieu siluman simeut. Be, urang masa teu dihargaan sih aku kabogoh urang nu ayeuna euy. Kunaon deh? Pan urang teh kamari teh apel nih nya. Tak urang teh pangmulikeun martabak. Kalah ambek geura pada tiis ning martabakna. Atuh ge maneh mah tuh meunna nu haneut geura martabak ulah nu tiis. Ah tuh bi padahal mah gampang hayang haneut deui mah. Tinggal didempet we ku kelek. Haneut deui moali lagi geura. Yo mo, ada hayang dihargaan ku awewe. Pasangan bandol tanah tarang mana emang juga embe jualeun geuning. Atuh kemarin urang dijual bi ku kabogoh urang. Dina ieu ning jual beli musang Singapura. Heeh, meni kena dijual maneh mo. Heula aya hiji deui tong mah ka disekit. Mo, lebih masuk kana ieu ka jalma anu nanya keur hamil geuning. Emang kumaha gitu be? Ge yeuh geus sabaraha bulan deh eta. Kan atuh meureun geus bogo eta na jero beuteung anak jalma, lain anak careuh bulan. Tapi heueuh nya be. Tapi bisa wae be eta jerona teh lasun. Anjing. Ha bisa wae ya ramat tuker ngarobrol di Bandungan deui anjing. Kunaon berat di dinya? Dia nu kareuheul kitu, rupa meni hasil. Bubuhan kos. Aing kesel ka pamajikan anjir. Emang kunaon sih? Jika anu karek rumah tangga sapoe 2 poe geura. Balik gadag orang teh lapar hayang dahar. Masakan mah aya. Tapi anjir rasa eta teu ngaler teu ngidul anjir. Parah anjir. Kudu ngamaklum berat di dinya. Kudu bijaksana sebagai lalaki mah, tara unggah poe lin. Kayak gitu teh mah. Yo, berat bari nage pan meureun di dinya jeung pamajikan teh. Niatna ge ngabangun rumah tangga. Lain ngabangun rumah makan. Lin. Tapi dah euy kos. Heuh. Tah, kieu guys nya aing ngobrol jeung si Kosim teh. Sok rada aya cerdasan anjir Kosim mah. Nya. Kosim gitu loh. Anger anjir. Anger. Tapi berat pamajikan didinya pan sok gawe jeung ibu-ibu PKK meureun bisa ngin kue bolu mah nya. Nya bisaeun anu kitu mah. Kabeneran. Urang keur hayang kue saroja. Atuh aya kue saroja mah aya ge aya di imah tuh. Tapi urang mah hayang nu atah. Aya teu. Nya cek aing ge Kosim mah. Karek dipuji ku aing bieu. Hayang saroja atahnya. Boa bah. Please kos. Ya saroja atah nyawa teu konsep saroja. Saroja mah adonan cair. Tarigu eta teh cair. Nya tah dipanaskeun citakana engke diasupkeun tah kana adonan kececes cenah abuskeun deui weh kana minyak nu panas. Kitu konsepna terus didinya hayang saroja atah. Rek dikanyat make sedotan kumaha eta anjir adonan. Parah anjing si Kosim ieu. Hese cek aing ge anjir. Aing ngobrol jeung Tulub Orson mah. Rempag anjir.